Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para guru, para kasepuhan jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu orang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah bangsa anu mulia, alhamdulillah dina damatan ayeuna urang tiasa patepang deui dina rarangga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang diwasihan kemudahan pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Anu mana hancana masih keneh dina surat Al-Mulk ayeuna nawitan dina ayat anu ka-19. Awalam yarau ila thairi fawqahum shaffati wa yakin. Mangga urang kawitan nawaitu taqarruban ila Allah wa rahmatan wa zakirna manasina ya dan jalali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim.
awalam yarau ila thairi fawqahum shaffatin wa yaqbid awalam yarau ila thairi fawqahum shaffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an mangga tingali hurufna bacang pondokna hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau awalam mimpi ngarepan huruf ya idhar ngarana awalam yaro macana yaro ulah yara
awalam yarau ulah yarau ro jabaro lain ro jabara ya macana ro lain ra awalam yarau ilat alif lam syamsiyah ilat toiri fauqahum mimpai ngarapan rob sod izar ngarana fauqahum sodna panjang jabarna nangtung terus ngarepan rupe anu aya tasdidan eta ngarana mad lazim musaqal kalimi panjangkan 5 sampai genep harkat panjangkeun sofa pe nage panjangkeun 2 harkat ngaranna matobai sofatiu tanwin jer ngarepan huruf waw idgham bilghunna ngaranna tiu wayak qalqala pantulkeun macana wayak bidn dona langsung kana nun dotma lain huruf qalqalah macana ulah dipantulkeun ulah wayak bidn ulah bidn soalna dot eta ngeunaan jasa dipantulkeun ya huruf dod ma lain huruf qalqalah jadi ketika huruf dod paeh ulah dipantulkeun bid nah eta nunna asal kadenge ku ceuli sorangan eta ngaranna waqafrum wa yaqbid terus di luhurna aya tanda waqaf mim ngaranna eta waqaf lazim eureun di dinya ma mimna panjangkeun 2 harkat mimna alipan ma 2 harkat ma yumsikuhun gunahkeun yumsikuhunna illar alif lam samsiyah illar rahman mad arin li sukun nah terus tanda waqafna al waqfu aula diwaqafkeun atau eureun di dinya lawi utama in gunahkeun innahu na 2 harkat mad sila qasira bikulli syai'im tanwin jr ngarepan huruf b eta iklab ngaranna syai'im basi ulah basi tapi basir mad agli sukun terus rokna baca tarkik tipis basir gunakeun mim na tasdidan amman idhar ha ma tabe 2 harkat ha zal gede zal ladzi zi panjangkeun deui 2 harkat ma tabe ngaranna huwa ju ikhfa dul idha idgham bila gunna tanwin ps ngarepan huruf lam jundul lakum izhar lakum yang ikhfa yang surukum mimpai ngarepan huruf mim huruf eta ngaranna idgham mutamatsilen min ikhfa dai bae min du panjangkeun 2 harkat mantabai dunir alif lam samsiyah rahman mad agil li sukun dai waqafna waqaf di nyalawi utama inil al qamariyah ka 2 harkat mad tabai kafiru sarua 2 harkat mad tabai inil kafiruna illa sarua la 2 harkat
illa fi dua harkat mata bengarana gurur mad ari sukun guru ro naro tapi dibaca tebal illa fi guru ta eta panjang pondokna ayeuna sakadik urang kana terjemahan kana tafsiranana wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Awalam yarau anata orang ningali yasiku par Mekah ay agfilu walam yanzuru tegese lali yasiku par Mekah walam yanzuru lan orang ningali yasiku par Mekah ila thairi ningali kana naon ila thairi kana manuk fauqahum manuk nu di mana nu di luhurna siku par Mekah sofatin alna ngababarkeun aya basitoti ajnihatihinna fil jawi inda tironiha tegese ngababarkeun si manuk kana jangjangna di luhur di awang-awang nalika hiber eta si manuk wayak bedjeng nutupkeun eta si manuk ayat mumnaha idza darabna biha junubihinna hina pahina Deng deui tegasna nutupkeun eta si manuk kana sayapna deui ketika dekat-dekat itu sawaktu-waktu ma yumsikuhunna oranana bisa ngeuker ing manuk nah fil jawi di awang-awang ingdal basti wal qabdi nalikane ngababarkeun atau keur nutupkeun sayapna illa rahman angin Allah anu maha rahman al-wasi'u rahmatu kulla syai'in tegese zat kang luas rahmatna kana sakabeh perkara innahu bikulli syai'in basir satune Allah taala kalawan sakabeh perkara iku kang maha ningali fayakunullahu ra'iyan li nafsi wa li jami'il mawjudat maka ana sapa Allah taala iku kang zat kang maha ningali kadue zat Allah lan kadue sakabeh makhluk kang ana. Jadi dina ieu ayat teh Allah nyampaikan ka Kangjeng Nabi Muhammad bahwa nanyakeun deui ta kasih kupar Mekah awalam yarau ila thairi ari kitu maranen teu nempo kitu nempokeun manuk nu di luhur. Iya hitobna maka kupar Mekah kan ka urang oge ya kudu jadi pikiran kunaon eta manuk bisa hiber di luhur nah kata urang di parentahna mikir ulah sampai urang siga kupar Mekah anu agpilu walam yanzur ulah sampai urang mopokeun ulah sampai urang teu mikir tah lamun urang teu mikir lamun urang teu nempo henteu nempona nempona bage di pikiran berarti eta sarobe siga kupar Mekah. Nah, makanya lamun urang nempo manuk di luhur, eta manuk di luhur, menang saha? Pan manuk bisa di luhur, padahal mah manuk berat lamun kurang diangkat mah, pan bisa di luhur. Nah, sedangkan kan menurut ilmu gravitasi itu mah, lamun ketika barang berat itu pasti akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Tapi kenapa burung bisa terbang? Karena burung punya sayap, bahkan bentuk sayap-sayap nage tos didesain sedemikian rupa sehingga burung bisa terbang tak kurang kudu dipikiran cenah kadinya lewat ayat ieu jadi orang kudu mikiran manuk anu aya di luhur anu bisa hiber eta manuk kadang ngepakeun kadang ngabuka kana sayapna kadang nutupkeun di kana sayapna eta moal aya bisa anu nahan di luhur kecuali Allah kecuali illar rahman kecuali Allah anu maha asih toke kurang lamun ditinggal manuk kagak amat bisa hibur anjing siga manuk yang bisa hibur atuh urang moal bisa tah makana dina ayat illar rahman anu bisa nahan manuk di luhur eta angin Allah subhanahu wa ta'ala innahu bikulli syai'in basir sanyanyan Allah eta kana sakabeh perkara eta Allah teh maha ningali amman hadzal ladzi huwa jundul lakum ari kitu saha jalmana anu bisa dijadikan bala tentara dipikeun aranjeun kabeh ka kupar Mekah
bal man hadzal hakir alladzi wa fi za'mikum jundul lakum. Nah, tegas nama ari kitu balik tasade ya jalma anu hina anu dinasangkan maraneh eta bisa jadi bala tentara anjeun. Tanya ieu teh pertanyaan ka kufar Mekah. Yang surukum amman hadzal ladzi huwa jundulakum, yang surukum anu bisa nolongan aranjeun kabeh min dunir rahman ti salian Allah nya saha deui nu bisa nolongan nya sebabna ke aya di kapayuna bahwa eta kufar Mekah teh ngarasa hebat, ngarasa bisa ditolongan ku pasukan karena pasukanna loba. Inil kafiruna illa fi gurur, daya ta jalma-jalma kafir teh angin aya dina tipuan setan. Ae mal kafiruna illa fi gurur minasyaiton fa huwa yughiruhum bianal azaba la yanzilu bihim. Tegas nama teu aya ta jalma-jalma anu ingkar illa fi gurur terkecuali eta aya dina tipu daya setan. Bahwa yugiruhum maka resi setan teh nipu kasih kufar Mekah, ngolo kasih kufar Mekah kalawan sanyanyana azab eta moal datang moal turun kasih kufar Mekah 3 urang setelah jatuh salat dia moal turun azab eta palma urang ditipu ku setan. Nah, ketika urang henteu ngalaksanakeun kewajiban lamun aya bisikan contohna geus lah teu ngaji ge teu naon tah saroba eta ge tipu daya setan. Islah ke salat ke teu naon tah eta tipu daya setan sarobae gitu nya. Jadi ketika aya naon ngaranna bisikan atau ajakan anu kurang hade eta sarua bae tipu daya setan. Tah mudah-mudahan urang mah ulah sampai katipu ku setan. Kunaon eta Allah sampai nyampekeun ieu wahyu kemudian disampaikan ka si kufar Mekah. Sababna eta si kufar Mekah teh annal kafirina kanu yamtaniuna anil iman walam yaltafituna ila da'watir rasuli muta'ammidina ala syai'aini. Eta si kufar Mekah teh sanyanyana eta kategah kabeh tina iman tina kahadean jeung teu nempo jeung teu mikir kana ajakan rasul nya. Boga pondasi, boga keyakinan, boga jeung jadi pertahanan maranehna 2 perkara. Ahaduhuma kuwatuhum bimalihim wa jundihim. Tah salah sahiji alasan ngarasa kuat nyaeta ngarasa kuat kalawan hartana jeung pasukanana. Jadi lamun jelema ngarasa kuat karena boga pasukan, ngarasa kuat ngarasa gagah karena boga harta, tanya eta berarti kaolok ku setan. Sarua sudah kufar Mekah. Nah iman diajakan ku Rasul teu daek. Beuh, naon setan moajakan aing hartana ge leuwih loba, gengsilah aing pasukanna ge leuwih loba. Tah eta kitu cek urang teh mah. Wa tsanihi ma i'tiqaduhum anal ausan tausilu ilaihim jami'al khairati wa tadfa'u anhum jami'al afati. Nu kaduana si kufar Mekah teh boga keyakinan bahwasanya nyana patekong patung-patung eta jadi wasilah jadi perantar kasih kufar Mekah karena sakabeh kabagusan yang bisa nyegah eta naon ngaranna patekong patung-patung tea tina sagala pancabaya. Akhirna ku Allah tadi turunkeun ayat eta. Saha deui nu bisa jadi bala tentara. Naon tah kitu patekong bisa nolong moal bisa. Jadi ketika aya jelema ngarasa gagah boga harta, ngarasa gagah boga kekuatan boga duit, ngarasa gagah boga keyakinan dina kasalahanana, berarti eta aya dina tipu daya setan sarua sareng kufar Mekah, sarua sareng ayat anu kurang dibaca tadi. Mudah-mudahan urang sadayana terhindar tina tipu daya setan. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Namun dipayun yang benar-benar tidak sampai kelapan jelas pasti serbisan kesalahan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu man taraka ubariyasa. Al-masil hasani sara yaumal qiyamati ajijan inda malikil jabbar. Ruyan sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi wa yakhtaru fi masyiatihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Neraskan kana cariosan Imam Wahab bin Munabbah bahwa saur Imam Wahab bin Munabbah ayat tulisan di kitab Taurat. Yani saterusna wal khamisu man tarakahu baryazah sahadal mah anu tinggalkeun resep kana pangkat jeung jabatan. Tegasna air masalasani tegasna lumpang gagah lamun bahasa orangnya. Lumpang gagah. Ubariasa teh kan sifatna umum. Itu jadi dokter atukeun bae. Asal ulah resep kana pangkat jabatan dokterna. Jadi kiai jadi ustad atukeun bae eta menang Allah ngan ulah resep kana pangkat jabatan ustad jeung kiai. Asal resep kana pangkat jeung jabatanana eta nu mantap ngajadikeun penghalang antara urang jeung Gusti Allah. Jadi pangkat jabatan pan menang pamere. Menang nempelkeun Allah kana awak urang, kunaon eta urang kadang-kadang sok poho pamere. Iya. Jadi atuh jadi nanaon atuh nanaon ngan asal ulah resep kana pangkat jabatanna atuh boga pakaya lo atukeun bae ja urang mah penting bae ieu didinya ieu. Ngan ulah resep kana etana. Ciri resep sehingga poho kana parentan ti Gusti Allah ngutluk bani sawah di leuweung jeung sajabana. Katang parentan ti Gusti Allah kebe cenah Allah kakar kedohor hes. Itu ibaratnya. Berarti cinta jasa orang. Maka setiap manusia sahabat khususna urang anu aya di dieu ninggalkeun resep kana pangkat jeung jabatan. Jaga dia yaumil qiyamah sara yaumil qiyamah yaji jadi inda malikil jabbar maka jaga dia yaumil qiyamah urang bakal dimuliakeun ku Gusti Allah bahkan bakal jadi jalma mulia inda malikil jabbar dina payun Allah Subhanahu wa taala hadina kedua Allah jaga urang bakal dimuliakeun ku sabab cinta kana pangkat jeung jabatan. Kunaon sababna? Lantaran eta mah ngan pamere ti Gusti Allah. Perbuktina kieu beulanan urang diberi pakaya ku kolot. Eta kan kadang-kadang urang ngarasa gagah bae. Padahal eta boga kolot eta. Ja urang teu meuli teu naon. Eta jadi bere. Padahal mah dibere atuh tapi geus ngarasa gagah bae. Masyaallah. Eta. Jadi tamsil ke urang. Eta pamere. Atuh urang ge kan dibere pangkat jabatan. Gusti Allah ge mawa urusan dunia dalam hukum tentang dokter jeung sajabana, urusan agamana kiai jeung sajabana. Eta mah pangkat jabatan pamere asal ulah dibere resep kana etana. Atuh bakal bakal bahagia kena. Ngan cirina kieu. Lamun teu dihormat teh marah. Penghargaan sakali dia makahi. Kalau dia mah nyaho kitu ya ai, aja kalinya apa?
Masya Allah, berarti nu dimaksud aya naonan tadi dicurhati orang teh ya. Bahkan Ruyana sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi wa yahtalu fi masyiyati la laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Bahkan Kangjeng Rasulullah ngariwayatkeun dina hadis sareng Kangjeng mamin rajulin yata'azzamu fi nafsihi pati-pati hiji lalaki ngarasa hebat dirina ibarat yata'azzamu teh ya imawa imaku pedah dibere pinter ngarasa pang pinterna. Eueuh di nu pang bagus nangan aing, eueuh di nu pang gagah nanang aing, eueuh di nu pang mahmur nangan aing, cek urang teh ya. Sakumaha lamun urang boga model kitu tah. Engke illa antolokeun heula cantik illa laki Allah kecuali ketika bertemu jeung Gusti Allah jagat yaumil kiamah Allah bakal bendun jasa ka urang. Potona Allah bendun ka urang. Atau secara lahiriahna eta pangkat jeung jabatan eta menang pamarentah kokunon kurang sok dipake agur. Bahkan cek hiji riwayat hadis nu sejen cek Kangjeng Papa bil jahli ayu ajiban nafsa cukup bodoh mah urang ku ngarasa hebat di batur we pangbodogna cenah. Masya Allah, ari mikir mah ilallah tapi kunaon ieu dina curhat urang teh sok aya rasa panghebatna bae. Ngarasa panggagana bae padahal teh Kangjeng tadi pangbodoh-bodohna jalma ngarasa hebat di batur. Sanajan memang pinter. Kunaon sababna? Pinter menang pamere saha, gagah menang pamere saha. Ieu hartana kita tamsil teh urang oh awak sia. Pun ahli ibadah ngarasa pangibadahna. Oh dia nu panggagahna ibadah mangan aing, dia mah kakara kedua rakaat aing mah 10 rakaat. Pun maca Quran oh dia nu panggagahna mana aing, dia mah sama qaro aing mah sabar-sabar bintang. Berarti awas aya naonan dina curhat urang ya. Tamsil. Sedengkeun cek di dieu saha-saha jalma mun dia rajul umum sifatna berarti khususna ka urang saha jalma lalaki ataupun awewe ngarasa hebat di batur, ngarasa gagah di batur, ngarasa panganut di batur, engke jaga yaumil kiamah ketika berhadapan jeung Gusti Allah, Allah bakal bendung jasa. Atawa ibarat wayak lalu. Nomor kedua tamsilna wa yahtalu fi masyiyatihi atawa lamun leumpang teh mah ngagede nya leumpang teh beda jeung batur aya nu adat leumpang teh pan aya nu adat aya nu lain aya nu adat mah punten lamun modal dicedasari masih alifnya pan eta geus adat eta mah leumpang na ngagede we nya mah geus adatnya tapi beda anu lain adat mah biasanya kan jelek itu barang harupun jelema teh leumpang nadua ngasapang gagahna bae teh. Masya Allah, tah ketika orang umpama geus model gitu, awas, ilah lagi Allah. Kecuali jaga yaumil kiamah, orang bakal dibeka bendung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang ngadidik hartina ngadidik awak orang diberi pintar-pintar nagih menang Allah. Orang diberi gagah ke atau menang gagah Gusti Allah, orang diberi nanti menang Gusti Allah kakarak panten kurang la ilaha illallah kakarak bisa mantep. Tapi lamun masih kene boga rasa kene umpamana ngarasa panggagahna moal nempel dikirna da beneran. Intinya ketangsil ka urang. Al-satrusna wal sarisu man tarakal fudula fid dunya minal kalami wal mali wal jahi wa ghairi dzalika minal mubahatil lati tuqimul ma'siyata wa ghaflah. Nomor satrusna yakni saha-saha jalma anu ninggalkeun leuweuhan fid dunya di dunia di antarana minal kalam nomor kahiji dina ngomong. Mana jalma teh leuweut yang ngomong na pokona lamun ngomong teh saya tertil ka bagian batur saja. Tarakah sorangan. Aya mah nu kitu teh jalma teh. Masyaallah leuwih bet yang ngomong na.
Elah be, kurang mah elah be, kurang mah dua nyana bahasa 10 gitu. Ngomong dia. Katakan leuwih ting bahkan cek hiji riwayat kalau ulama wa mayu kasirul kalam pastaikin bijununi. Bila mana urang loba omong cek ulama pastaikin bijununi. Tekankeun yakinkeun bahwa eta teh jalma yang gitu cenah ge jalma leubeut ngomongna eta sarua bae jeung jalma mantap kurang ngomong dia ulah leuwih teh sedang wae lah. Oh, atau kamu bari jeung golopok Pak. Geus pinter ngomongna. Eueuh didadak golopok euy. Ya Allah. Nomor kadua wal mah. Jadi saha jalma anu ninggalkeun leulewihan minal mal wal mali tina harta pandahar tina saukuran urang. Aya leuwih, hayu jeung geus loba masih kene hayu bae. Pagan urang kan. Yang urang atuh. Aya kene mah copot itu copot ieu kantongan nu ieu selipkeun. Masyaallah. Lamun dina bab duit mah tak kurang teh lah bagian batur kurang pamana kurang tadi copot lamun bahasa kasarna mah teu ieu mah bagian si anu ieu mah bagian si anu ieu mah bagian si anu tah ditinggalkeun tah hal yang model kitu tah terus nawaljah ibaratnya berarti pangkat jeung jabatan saha jalma anu ninggalkeun leulewihan tina pangkat jeung jabatan hartina dialap cukup bae sanajan bari jeung urang boga pangkat segede kieu dialap cukup bae lah syukur sakieu ge geus alhamdulillah jadi henteu hayang naek deui henteu atuh sakieu ge geus syukur tanggean kalongkeun heula kaseutik sarana iman bil abror jaga yaumil kiamah urang bakal rerejengan jeung jalma baranagus jaga yaumil kiamah ketika berhadapan dengan barang artinya membaca orang tema bakal barang mamrejeung jeung jalma-jalma anu bagus jaga diomil ya jadi tekan ternyata ka orang mah komo lamun dahar lamun can metet eta geuting asana can eureun masyaallah ya Allah. Wa ghairi dzalik minal mubahatil lati tuqiu bil masyati wal qafla. Jadi anu salian daripada tidinya teh ya yakni tina perkara anu mubah anu bisa nibakeun kana maksiat jeung poho ka Allah. Keur contoh kieu beheulana. Dat beurang dahar perkara dahar kan mubah teu wajib teu sunah. Dahar mah eta bisa wajib lamun urang nempelna kan wajib contoh kieu beheulanan ih aing mah nek ngaji umpamana aing mah lamun teu dahar heulan aing mah laleuleus jung silahkan dahar heula eta daharna wajib di dinya aing mah nek salat ieu patokan fikih ngaranna cek fikih mah dina bab ukuran bab syariat lamun laleuleus urusan bab ibadah kupeda teu ngopi jung silahkan ngopi heulan aing mah umpamana teu dahar heula cek fikih mah cek syariat fikih kieu lamun hayang dahar heulan hayang ngopi heulan hayang cengklak ka pamajikan meme salat atuh teu neunang cengklak heulan ade bae non sababna begitu urang ngucapkeun Allahu Akbar geus dahar geus ngopi geus cengklak ka pamajikan geus atuh nek inget naon deui cek fikih mah kitu ngaranna nah kumaha mun cek tasawuf lamun cek tasawuf pandangan akan berbeda kul bakal tadi dahar teh kumaha salat bae ngopi teh kumaha salat bae dan gagawe mah ulah maka barang ya urang mah gagawe enten barang dahar geus urang ya Allah Allah itu ke film maksiat hartina perkara mubah bisa ngajadikeun sabab maksiat contohna seueuh teuing sampaikeun ka mangkaraeun urang umpamana sanajan memang halal eta mah hasil tina barang halal lain menang nipu dan menang ngabohong lain ieu mah menang hasil halal sehingga sampaikeun ka mangkaraeun barang mamna eta sanajan bari jeung halal
lamun sampikeun ka mangkareun atuh harap hukumna. Kaduana wal goflah. Gitu ngaran goflah teh bisa ngajadikeun sabab poho ka Allah. Kalau lolos teh lamun urang ngarasa teuing we barang mah. Bororah luar daripada sholat terus sholat teh bororah inget ka Allah. Boro. Itu non sabab sebeuh teuing. Kita bisa urang. Dan tingali kurang riwayat-riwayat anu kapungkur di antarana modal Syekh Asnawi cari jeung sajabana tingali dina fotona sugan lintu. Yang nama kenal apa? Termasuk muka paridieuna Presiden Soekarno. Tingali dina fotona non talintu. Tuh ahli tapanya na urang mah ahli dahar. Soro naiman bil abror ay mutawalsian bil atimal abror haratina jaga dia mil kiamah urang bakal dijembarkeun dina masa urusan bab barang mam ma'al abror babarengan jaga jeung jalma-jalma anu bararagis dan wasabi man tarakal husumata fid dunya sara yaumil qiyamati minal faizina ainajina wal ghafirina bil khair. Nu saterusna nomor katujuh saha-saha jalma anu ninggalkeun mumusuhan keur waktu di dunia sara yaumil qiyamati jaga di yaumil kiamah engke bakal termasuk jalma anu bahagia. Kalimat hese mumusuhan. Jadi artinya ulah baguslah mah. Sakumaha orang nepi tintak sepuluh sararia. Kuduna kitu tah. Bendu ulah, ari bendu mah pasti ngan pacuan ulah sok daek kabalas. Itu. Barat husumah ya, yani mumusuhan atau kumaha aya ucap peribahasa kieu mah. Sampaikan katurban tanah beureum aing moal geus pokona eta. Masyaallah, ulah sampikeun kitu mah. Yani ayeuna ajina wa ghafirin bil khair, yani urang bakal termasuk jalma anu salamet tina siksa Gusti Allah. Kaduana wa ghafirin bil khair, yani jalma anu bakal dibere kebagusan Gusti Allah jaga di kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bunyalahu baitun fi ridil jannati. Bahkan cekang jeung Rasulullah dina hadisna nyaritakeun man tarakal mira'a wa huwa mubtilun saha-saha jalma anu ninggalkeun amarah. Sedengkeun ngaran amarah teh wa huwa mubtilun eta bisa ngajadikeun sabab acak-acakan dina sagala hal nu mana bae. Tah kurang ditahan ditinggalkeun sakumaha urang hayang muarah lamun bahasa kom kalau di imah terutama nama ieu. Kada batur mah orang kadang-kadang sok rada bisa nahan ka batur. Tapi urang kada sok di imah ieu. Kada di imah teh. Masyaallah, kalau di imah belah ditahan kurang amarah teh, ditahan amarah teh, disampikeun ka budal, maka sadalma anu ninggalkeun amarah sakumaha hayang ngambek ditahan kurang ngampekna urang teh, jaga di yaumil kiamah bunyalahu baitun fi ridil jannati, urang bakal dibangunkeun ku Gusti Allah, yakni hiji tempat dina patamanan surga, sabab nahan amarah doang eta. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunyalahu baitun. Tah kumaha lamun kieu ditinggalkeun hayang marah sampikeun teu jadi marahna kalah ka urang teuleung be ka mana bela supaya ulah marah ditinggalkeun we umpamana lamun di imah teh mah teu sampikeun ka marah atuh komo sampikeun adu pakanto mah teu pokona mah ditinggalkeun. Tah sedengkeun ketika umpamana amarah ditulukeun wa huwa muhiqqun. Aran muhiqqun teh jalma kumprung teh lamun bahasa hukum teh mah wan usyai'in di ghairi mahali neundeun hiji
teman hiji barang lain di tempatna. Dan kurang ditahan, bahkan kurang keleuyeng supaya ulah marah. Oke, bunya lahu jannah, orang bunya lahu baitun, orang bakal dibangunkan ku Gusti Allah, jaga dia bil kiamah di tempat fi gustiha dina tengah-tengah surga. Hari tadi mah dina dijieunkeun patamanan surga, lamun urang ninggalkeun engke bakal dijieunkeun hiji tempat di tengah surga. Tawaman hasana khuluqa bunya lahu baitun bi a'laha. Saha-saha jalma anu bagus akhlakna, maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal dijieunkeun hiji bangunan dina luhur surga. Imawa urang digorengkeun ataupun tidak, iya tuh jojong bae. Ibarat waman hasanu khuluquhu ya. Amun bahasa kurang mah atuh kan minimal seuri-seuri ngaliwat teu lemah. Ulah bahu wah. Atunya ulah bahu wah. Kan minimal atau minimal orang ngarana senyum lah detik. Masya Allah, eta kan ngarana akhlak, ngarana atau komok kieu mah. Begitu orang keur ngopi, begitu batur lewat umpamana urang api-apian teu ngadeuleut teh kaluhur beuh atuh teh goreng akhlak. Kadang kan sok aya jelema teh ya. Begitu neuleuh urang umpamana api-apianan ka Masya Allah. Berarti kan teu bagus akhlakna. Tah ieu mah ada ibarat waman hasanah. Waman hasanah khuluquhu bunya lahu baitun bi alaha. Saha dalma anu bagus akhlakna, maka jaga dia mil kiamah bakal dibangunkeun hiji bangunan fi a'la yakni tempatna dina luhur surga. Saminu sangka kepikiran lakona punten Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah penguasa supaya saya selalu diberi Sabana salam ulang sesama manjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan kepada orang sekalian dengan atas curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan melaksanakan kewajiban selama muslim khususnya merupakan kewajiban orang dengan diri Allah Subhanahu wa taala dengan setiap saat.
salam mulia sallallahu alaihi orang sadaya wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus kamantan kalangan sahabat juga kandung ke orang sama-sama masyaallah muslimin wa sunnatan rahimahullah teraskeun hancan katunda dina perkawis syarat sah salat mana dina syarat sah salat ieu nomor kalimana adalah ngadep ka datna kiblat tegasna ngadep ka Ka'bah lamun sakira-kira urang deukeut kana Ka'bah kumaha lamun jauh wadonan ilmu ari jauh mah sekedar sangka unggul daya don mukallaf teh kasebutna jauh urang ngadep kiblat teh ya kiblat Ka'bah ka kiblat tadina masalah eta teh hasil ijtihad ulama unggul namun daerah urang teh sabaraha derajat namun daerah mana teh sabaraha derajat masing-masing urang mah gitu tos menurut pandangan para ulama para sepuh urang kampung insyaallah moal kudu sasar bahwa kiblat teh itu kiblat gitu dan terus kabeh berapa saterusna wa yajibu ala masyin itmamu ruku'in wa sujudin lisuhulati dzalika alaih karena cek basa kamari dina masalah salat eta wajib hukumna ngaharep ka kiblat yang hareup Ka'bah dan yang hareup kiblat adapun masalah usulina pikeun kautamaan urang mah usolli mustaqbilal qiblati keur teu make mustaqbilal kiblat oke jadi masalah ya. Yang penting mah qasdu ta'arud ta'yin ya. Qasdu ta'arud ta'yina yang penting mah adapun ucapkeun mustaqbilal qiblati ucapkeun adaan lillahi ta'ala na eta termasuk sunnah lumayan sunnah-sunnah ge karena urang mah nya pagahan ge kolot urang sepuh urang kapungkur dina lincar teh kapungkur mah nya ayeuna mah teh lincarna ge nya ada usul mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala aya nu mustaqbil Ka'bah teu janten masalah kan pikeun kautamaan nisbah ka urang mah mustaqbilal qiblati karena sanes mayungan Ka'bah secara hakik secara sabenerna dan mustaqbil Ka'bah oke teu salah kenaon kan kautamaan pun keur teu makena ge teu janten masalah cek basa kamari lamun sakira-kira salatna salat sunah mah nya dina tempat urang tungkeun maka beunang hukumna henteu ngaharep ka kiblat nya sekalipun jarakna deukeut bisa ti ka pandai lehang umpam ngan dina waktu maca Fatihah mah urang leumpang ngan begitu waktu ruku waktu sujud tetap urang kudu ngarep ka kiblat mentak cek ulama di dieu wa yajibu ala masyin itmamu ruku'in wa sujudin isuhulati dzalika alaih wajib hukumna ka jalma anu salat bae leumpang ya ala masyin eta aya ala salati masyin ya buang mudaf tetepkeun mudaf ilaih wajib hukumna ka jalma anu salat bari leumpang naon anu diwajibkeun teh itmamu ruku'in nyampurnakeun ruku begitu ari awalna usolli fardhu usolli sunatan nya mutlaqir lillahi Allahu akbar begitu urang misalna arek ruku sampurnakeun ruku biasa bae ruku urang ruku biasa nya kan ngadep ka kiblat salumpang ka itu ndek salat ndek ruku menghadap ka kiblat urang balik deui kitu nya
lempang deui gitu tah. Nah gitu. Wa sujudin jeung dina sujudna sampurnakeun ruku jeung sampurna sujud biasa ruku jeung sujud mah ulah sampikeun nya ditinggalkeun ulah sampikeun misalna karena pokok saeutik kumaha ulah sakumaha urang sujud biasa bae salat ngadep ka kiblat cara normal ya sampai lempang ge naon sebabna nu mentak itu alasana lisuhulati dzalika alaih karena gampang urusan masalah nyampurnakeun ruku jeung sujud mah kajalma leumpang atuh eureun bae eureun leumpangna ruku eureun leumpangna sujud pas waktu sujud pas waktu ruku eureun lah gampang gitu ya. Kumaha lamun salat dina kendaraan ya mah salat dina kendaraan dina kuda misalnya salatna wa ala raqibin imaun bihima lamun sakira-kira salatna dina kendaraan mah imaun ka eta wajibna isarah ba atuh hese nek ruku kumaha urang budak dina kendaraan mah nya naik kuda mah dina kuda mah urang kumaha rukuna kumaha sujudna cukup isarah bae lamun sakira-kira misalna ruku marada sasaeutik kitu tah bongkokna pas sebah sujud lah kaenepkeun sakedik kitu kan sebabna ya dilalah ku saking wajibna migawe salat ulah beunang ditinggal ku sampai ditinggal ya tuduhkeun kana tina wajibna migawe salat sesuai jeung aturan syara kalau tetapkeun anak. Terus daya wastiqbalu bihima dina urusan masalah ruku jeung sujudna di samping disampurnakeun tetap kudu ngarep ka kiblat. Tadi teh keur leumpang mah urang maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin qul ya ayyuhal kafirun wal yadin begitu arek ruku mah ngarep ka kiblat gitu. Kan saha jalmana urangnya tah ini suka diurang masalah asal gaya salat leumpang teh nya pada yasin pangrana panjang teh nya yasin alamin innaka bari ulang ngobrol ulah kitu di dieu asana tidak log nyampe tak lebih ta asana tang kaci aseup begitu orang arek ruku ada ka kiblat gitu tah gitu tah Bapak Udri jajan apa jajaran Bapak Udri kan di jalan alamun jalan tol terakhir apakah bukan mah kendaraan kuda pada bukannya kuda sebagai ayana macam kendaraan atau apaan sah mau mobil itu nya kendaraan mobil bis semuanya ada supirnya mah tapi bisa supir mah kumaha supir mah bukan mengendalikan kendaraan maksud supir mah ayana kuda mah saku mah bisa nah tetap ya bisa ya wa bitaharumin jeung dina waktu takbiratul ihramna pertamana lamun kapal teh mah kapal pan sok beloknya pertamana mana arah kiblat ieu na jero kapal naon kapal cai abah tia ka Lampung misalna salat pas kabeneran waktu duhur ningali arah kiblat heula usul perlu ada pak kiblat pertamana muter deui misalna kapal atuh teh keur waktu muter memaca suratan pas pelebah ruku arep kiblat gitu. Atau ruku mangan sepintas ieu teh kudu lila teh sampeun acan Allahu Akbar misal ruku. Saukuran lilana ge bi qadri subhanallah. Saukuran subhanallah kitu Allahu Akbar. Keur teu maca subhanallah na oge teu jadi masalah anu wajib mah rukuna. Oke nu wajib mah rukuna dina pelaksana salli man Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah, tapal bae tah, saukuran maca subhanallah langsung udah deui teh naon. Artinya ka bawah tumaninah nah atuh udah bermasalah teh maca subhanallah. Karena subhanallah mah termasuk sunah hayat qauli.
Antara itu ya orang teu menang ganjaran. Amun dagang teh maka ulin ya kan kembali modal doang. Ulin berdagang, misal dagang cabe, dagang sayur, dagang bonteng segala macam. Beli sakitu dijual sakitu deui bae. Teu meunang untuk itu doang. Buku beli 15.000 dijual 15.000 deui kalau capek lo gitu. Gitu doang. Tangarana teu meunang untung. Di samping teh tahu wajulusin. Wajulusin baina sajdataini diuk di antara sujud dua na. Ya, diuk di antara sujud dua saberes urang sujud pertama. Diuk di antara sujud dua anu kasebut diuk teh nya eta tetap disyaratkeun di kudu ngadep ka kiblat. Sama palayam fi mangka teu beunang leumpang teh waktu diuk mah. Diuk di antara sujud dua mah teu leumpang atuh diuk bae tah mah. Pabrik beli warhamni pangapin waqoan langsung. Sujud deui beres sujud atuh waktu hudang deui bae urang leumpang deui bae. Maca tabarakalladzi bi ajal masul qadir sampai kana main. Pan ada di lu main kaudin. Pas begitu arek hukum atuh biasa deui kana pakai kiblat deui gitu. Gitu deh. Taktu illa fil qiyam kecuali dina waktu qiyam jeung i'tidal dina i'tidal mah ya. Wa tasyahudi jeung waktu tahiyat. Beunang tahiyat leumpang kauli. Beres sujud beres beunang udang leumpang. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat leumpang teu masalah kauli. Beres assalamualaikum bae karena anu disyaratkeun teh ngadep ka kiblat. Hiji dina takbiratul ihram, kadua dina ruku, katilu dina sujud, kaopat diuk di antara sujud dua. Nah, eta anu disyaratkeun ngadep ka kiblat oge. Dina keur waktu maca tahiyat mah nya eta henteu disyaratkeun pikeun ngadep ka leumpang bae. Abah dayat misal kaya itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat anu leumpang teh masalah bae. Udah, fisik arek kudu kurang lebih daripada 3 langkah kata. Ulan? Lebih daripada 3 langkah kata. Eta mohon eta mah deui eta mah. Ieu mah keur salat bae jalan posisina. Mas salat teh yang salat di jalannya. Amun kendaraan misalnya kabawa kendaraan atawa salat sunah mah pan bae leumpang tiasa gitu salat sunah. Amun salat sunah bae leumpang tiasa nya. Ieu mah salat anu di jero kendaraan. Amun keur naik kuda kapungkur mah lain mah keur naik mobil ya gitu. Atau naik kapal ya. Lamun kitu mah pan urang salangkah bae kan batal. Lamun sengaja urang salat keur cicing kudu manehna salat di mushola atau di masjid atau kelompok urang salat misalna. Nalengkah atuh ka kencat ka katuka atau ka hareup atau ka tukang batal kan mun sengaja mah kitu nya. Soalnya lamun cara ngalengkah eta pajukeun heula ka hareup satu manehna heula kumaha ka lengkah eta teu batal. Cara ngalengkah eta kudu bener-bener. Soalnya kadang-kadang posisi kieu ieu teh pan lamun sakira-kira imam berjamaah di antarana ya. Lamun berjamaah di dieu pertama si makmum eta kudu posisina di dieu. Tah. Ulah di dieu si makmum tah posisina. Engke si makmum eta di dieu. Si makmum nu kadua di dieu ayana. Tah. Kalendeng. Si makmum nu katilu di dieu cicingna. Engke pan posisi dia nu ieu teh engke mundur ka dinya. Nu ieu mundur ka dieu eta posisina kitu. Kan cara mundurna tadi teh ya, cara ngalengkahna kudu terang kana aturanana. Pikeun bab fadilah kautamaan dina masalah tata cara berjamaah macam kitu. Ya, di dieu urang salat, di dieu makmumna ya berjamaah. Ya. Lamun istilahna lamun tengah-tengah ieu mah posisi kieu oge teu rata jeung ieu. Lamun sakira teh pangimaman kieu. Ari pangimaman kieu mah atuh di dieu tetep kitu nya. Ya. Lamun aya pangimaman di dieu kecuali salat tadi dia misalnya yo. Tanda dina nyebut pangimaman. Lamun di dieu mah atuh di tengah-tengah eta tah.
Untuk di depan itu nak bangsa tengah eta. Nah, oke, makmum kadua berbah dia ayana. Makmum katilu tengah di depan itu. Tah, oke nu ti dieu jeung ti ditu mundur gitu. Cara ngan taktik mundurna carana kudu make aturan cara ulah sampaikan ngalengkah 2 kali langsung batal. Mundur lah salengkah tumaninah deui heula deureun heula. Ya, mundur teh salengkah deui ka pake gitu carana. Saya tambah dengan kita RW orang di tengah sini tak itu sah. Kita kan menurunkan setiap alamnya. Bisa orang lompat dari sepakat. Oh, gitu. Banjir tuh. Pas kerja teta. Pas kerja. Sama aja. Itu aja mah. Kalau sholat sunnah mah. Kalau sunnah itu masalah kalau sunnah. Nah, itu Rasulullah SAW. Wayah rumu, nah kita. Kapan kita tidak sama? Inhirafu. Wayah rumu inhirafu anistikbalin. Soba maksudau ami dan aliman mukhtaron illa ilal kiblati. Haram hukumna. Inhirafu megos nak jalma tina arah kiblat anu bener karena tempat tujuan bari ngahaja nya ngahaja nyaho kahayang sorangan illa ila kiblat kecuali megosna karena arah kiblat tanggasna kitu misalnya yo karena kabawa posisinya kapal teh banyak arah itu tah megosnya udah karena kiblat teh kapal pan kitu miring misalnya kapal cai kalau tengah bawah kiblat, megosnya udah karena kiblat, itu masalah. Kapal kali kau naik kapal, ayah awal mau ulang ke musolimanya, aku bilang, mari pakai kiblat, Allahu Akbar. Pas begitu jalan orang kapalnya, kapal. Megos, awak orang teh kabang buka posisi kapal, megosnya karena kiblat teh, ada ke kiblat itu gitu. Kata gitu, kecuali kabul gitu mah terjadi masalah. Ngan di samping bari jeung kitu cek ulama wa yustaratu tarku fi'lin katsirin ya disyaratkeun kudu ninggalkeun pagawean anu loba artina ninggalkeun loba ngalengkah atau loba gerak saperluna bae gerak ke saat tadi teh salangkah tumanina misalna robah kiblat ada kiblat teh ulah rosa-rosa ulah begitu 2 kali, 3 kali misal ngalengkah ngarep ke kiblat gitu lah gitu. Cara jalanna tadi teh itu orang ieu kerobahkeun kiblat kitu tah. Bawa kapal luang gitu. Urang ngarep deui kitu tah. Carana ngalengkah laun lahunan carana. Lebah anu kaencah heula tah anu katuh heula suku urangna. Posisi dihareupeun kana kiblat heula sabel. Nu hiji deui hareupeun ka kiblat deui. Carana. Dan kumaha kanwin doang misalnya ngaloncat nya carana nya eta teu beunang ya wa tahriki rijlin musik suku misalnya ya aya musik suku kieu tah kumaha bae eta mah bersalah teu beunang ya kumaha bae tanpa aya kabutuhna tanpa aya hajatna watarki ta'amu di watin nasin jeung ninggalkeun ngahaja nincak najis sekalipun najisna najis kering misalna eta tetap ulah sampekeun ditincak kering ieu jam moal nempel moal nganajisat tetap teu beunang tinggalkeun teu beunang nincak najis puguh najisna ge ngarata kana jalan urang keur salat pan bari jalan salat sunah puguh eta hampir rata eta jalan kanajisan wa in amat tariqo sekalipun najisna eta walat rata ka jalan anu penting dina waktu ngalangkah teh ulah sampekeun nincak najis ya moal rata pinuh ku najis doang ieu moal ngampar moal lebih aya najis beto aya najis misalnya milih urang kanu daya najisan jalan sanajan memang loba pada umumnya aya najisan tetap
nalika ngalengkah nama ulah sampekeun nincak najis ninggalkeun urang. Kumaha lamun nincak najisna najis garing tapi poho kasalan atuh sugan ta lain najis wan katincak wala yadurru watu ya bisin khotain wala yadurru watu ya bisin watu najisin ya bisin ya buang udak deui teu ngajadikeun bahaya teu naon watu ya bisin watu najisin ya bisin nya nincak najis anu garing khotoin nah poho lain ngahaja ya kasalahan tama kesalahan nincak beneran kayak nincak ngan garing eta teu jadi masalah karena najis eta pannya lamun garing mah henteu nganajisan nempelnya lamun baseuh mah pan baseuh salah satuna baik najisna anu baseuh maupun suku urangna anu baseuh nalika katincak ku urang eta nganajisan ka urang eta mah lamun pada garing mah teu nganajisan doang urang kulit urang nempel jeung anjing garing kulit urang garing eta teu najis teu nganajisan ka urang tapi lamun salah satuna baseuh mah baik kulit urang anu garing anu baseuh kitu maupun kulit anjing anu baseuh nalika nempel salah satuna nu mana bae baseuh tah eta tetep nganajisan nah, bahkan najisna tadi teh najis mughaladah lamun sakira-kira najis anjing mah lamun saliantinya mah najis mutawat sitok ulang tai kotok tai bebek misalnya tai kitu salian anjing meta mah najisna najis mutawa sitok najisnya wala yukallifu masin at-tahaffudhu anhu jeung henteu diperdi henteu dikudukeun jalma anu keur jalan mah karaksa tina urusan masalah najis henteu rosa jasa henteu wadi kekang jasa ari sekedar katincak mah teu ngahajak kitu teh masalah teu kudu bener-bener kieu beda jeung masalah salat anu tetep lamun di mushola mah misal aya najis tetep kudu karaksa ulah sampekeun ka saeutik ulah kapuan dalam macam ulah karena kapuan nincak aya teu beunang eta karaksa bener-bener dina masalah tempat tetep mah aya keur ieu mah keur nu jalan mah eta henteu diperdi henteu dikudukeun jasa perdi kalakuan kumaha lamun sakira-kira nya jalma anu naik parahu anu parahuna we malahin nya anu henteu umbang ambing henteu bolak-balik kitu henteu muter wajibu al istiqbalu wajib hukumna salat ngahareup ka kiblat dina waktu salat sunah pikeun jalma anu naik parahuna anu henteu muter kitu ari muter arah kitu ngan saarah doang parahuna kaulin ieu mah henteu muter parahuna kitu doang saarah doang gitu lamun anu muter kitu mah teu wajib ya lamun anu saarah kitu mah saarah wajib pan bae anu saarah doang kitu saarah kitu parahuna soalna lamun saarah doang pan teu robah ari muter mah parahu robah ya lamun robah barabe muter ka kiblat gitu ya eta cek ulama teu wajib hukumna ngarep ka kiblat dina salat sunah pikeun jalma anu naik parahu anu henteu muter henteu malahin muternya nya mah ari kata wajib berarti mafhum mukhalafahna lamun sakira-kira ngarep ka kiblat berarti kena sunah hukumna
wa'lam annahu yustaratu aidan fi syati shalah wallahu a'lam. Rupina bagian syarat sah salat sekap sakit ulang insyaallah bersambung deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.